Mang ya di ngomen. Ngomenin naon bae. Asana teh geus ngieun video itu tapi ngomen deui ya sajen lah. Cenah ge lamun gogog suku tukangna sok aya senggean cenah ge alus moal kana morona. Oh, ari sengge anu dina. Dan suku tukangna sok aya sengge. Sok aya dinu kieu meureun nya. Nya kuku deui depan ti dia. Ieu nuhunkeun dibalas ku piti cenah ge. Jadi ngaruh kana morona. Kana morona teh kitu. Heeh. Lur, jadi masalah sengge, masalah naonnya jadi ari di dieu mah cek di dieu da teu ngaruh sih henteu. Teu ngaruh. Pernah tuker pikiran jeung nu ti seberang cenanya pangnatara kaanggo cenah kanggo nu ti seberang mah cenah senggean cenah. Sampai tuker pikiran cenah di dieu nya sampai aya meureun 2 jam mah. Ditanyakeun ceng teh alasanna naon ku ieu lamun gogog ti dieu lamun senggean tara kaanggo. Alasanna teh cenah bisi nyangreud kana akar. Atuh pandi dia teh ngahuleng nyangreud kana akar lamun senggena ceng teh ranggak-gak kieu meureun nya. Meureun eta ngaruh. Udah sengge ge paling hiji-hiji amoalna naha paling nu aya senggean ge. Hiji kituna ge hiji jaban nyentil sagede kieu. Jaban teh kos useup. Lamun kos useup meureun ngaitnya hese. Moal di dieu teh loba kajan tenan di dieu abdi nyandakan gogog cenah ge anu apkir lah disebatna apkir da cenah ieu mah aya senggean cenah da cenah aya mitosna cenah aya senggean mah cenah damelna kirang kumaha ku abdi kantos dirawat ku abdi diajarkeun ku abdi eta gogog cek abdi gaduh kalebihan tinu sanes tinu teu aya senggean tinu kumaha eta sampai hancurna di leuweung teh nu eta nu aya senggean Kang. Jadi dina sagala macem lagi lah jadi urang kudina ngarahkeun urang cenah ge mesti aya senggean kuku linciran parat cenah kuku tumus geus pokona mah super belas cenah serat aman ari tita nungguan be sendal di karang mah moal jadi dirantai be di karang mah moal oyuna dirantai sampai nyeret urang sampai gogoleran kaseseret sok cobaan bawa moro nyiak padahal mah eta teh kiih eta teh lolobana mah lain nyusud lolobana mah makana kanu sahobi kanu sok buburu mah lah geus teh ayeuna mah tong mireng ting mitos kitu jadi ari nu sanes mah aya nu bisnis aya jeung anu nuhun kana ka hobi cenah da hobi di leuweung terus teu naon sengge mah teu naon nu penting mah gagaweana alus kitu tah urang cenah ge ngajarkeunana urang karutin moal sok bae senggena mah sirak gak bae ge bawa we lah heeh di kandang komedi mah komplit naon bae ge nu aya mah aya siap pokona mah bebeu begitu